Silungur puas mantep oyang itu sih mah ditakut ke oyang Kang ya supados rada eta nontonnya paling itu gayu tapi udah jauh aing mau digali sih nah itu pakai kembang ya kuat dan non eleh keras nangis cemban ke Arjuna parantos surti anu tembus kana mana Arjuna yen tilas cicing keresna kedah disampurkeun Kakang Semar ieu nu aya rasa yen kaula kudu datang ka tilas nonton lah Kakang Batara saya turun pot sampurkeun aya naon tilas ngadeg neraka Batara saya ya kamar cacing naon pot kamar cacing lah mana bapak mana ya dia mahalai dulu aja iya doakan ke bapak itu bulan lebih kacina pemborot gitu dulu aja apa namanya naon kan tinggalikan memang aya kenyataan anak tidak tembus rasa kaulah doh aya naon pulang aya aksara naon itu yakin diserat ku sampeanana ada juga nabi gambar cacing ya kok gening ieu teh tulisan kan seratan leres seratan naon kalau pangluhurna mah wis ugane lambang puhune lambang julaksana puhune wis ugane lambang puhune sing kiwa ratanging sa sing kiwa na ebel Pak ka bulan kawas-kawas anu kudu ditepikeun ku kaula ka Kakang Bima hari hartina wis ugang teh geus waktuna tinggal pungping-pingna ngan rada ngeser saeutiknya eta saluhureun luhurna saluhureun tuwurna cing atuh Kang kumaha cara nepikeunana nyangakeun ka Kakang Semar saya tulungan Kang sarios abdi wes nuhun cepot dawala bantuan silain dewek silain cepot nah urang ka tengah lapangan urang ngaharewasan juragan Bima temenang aya nu kaitu hayang ditewa lalawara teuing supaya ulah kate nyeungeun ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeungeun ku jelema-jelema nu aya di dieu nu lalanyo
abdi ditiup sang sidawala heeh ka bapak ku abdi gitu gua ketinggalin kudu nagih maksudna tah ieu urang ngapalkeun sajajar hewan hah kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apalkeun ya abdi dawala dek sila itu kedua loba manaon teh wis ugane kedua bang pangpuhune sing kiwah rada gingsa mana di babarinya Cawe anu rada gingsa jadi mah lain rada gingsa goblok rada gingsa dewek wis ugane pang pohone singki warada begang singki warada ningsar dibanting siapa ini tahu kemana karap ngomong terhadap begang nya so apa ke cek dewek wis ugane pang pohone sing balageuring teh sing kiwara daging sok sing kiwara daging apa sok sing gacang sia dola uji ku aing wis ugane pang pohone ceng gerak barare hidup teh Allahu Akbar lain siapa belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun kelena singki wara daging sar 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 la daging sar ada singki wara daging singki wara daging sar singki wara daging sar sok wis ugane bang pohone wis ugane bang pohone singki wara daging sar sok lah apa wis ugane bang pohone singki wara aja dewok kumaha teh jadi mulai ubin iya ayo mau ketinggalan sia tutur kene ayo siapa apa wis ugane nya cek silain naon bang pohone cek dewek nojing bang bagian akah nojing singki wara daging sar tah singki wara daging sar cek aing mah silain lamun pokok keur bejaan ku aing Musik
wis ugane kan tulung wis setengah eling setengah deknya masaha saya teh kurang ajar ayo udah siap belajar kabel bu ya wis udah siap belajar wis ugane ulah wis ugane Bambang Puhna singki waradanging sareng maksudnya naon belum wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane eta wis ugane wis ugane wis ugane wis ugane ya tulis aja bang bang ujang bang 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 sing kayo sing cireumeur lain eta naon sing cek aing naon sing kieu waradanging sareng eta bisi silih pohon keur bejang ku dewe bang sing kiwa ma eta radang sing geus tiga lah tiga sing kiwa geus ngarti ai nya sing kiwa radang nya ya nu beredar ya asyawani anjing ka dieu nyawa katinggal ieu usaha-usaha kiwa di kuagan ya benar saya ketinggalan yang buat itu udah kamu kerja kamu oh lalu wah ketinggalan maju siapa yang bro Bima barang emut kena purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut kaeyang nyata abiasa yen abiasa teka kumpul kantos dilayak kusiyudana jadi sapana abiasa kasiyudana apesna siyudana bakadina puh pimpinnya emut kadinya Bima Jangiratari wah benar undang Dewi Bima karena ikal kamu tuh sakan jiwa